walon Asmita bari huntuna ngadadak kekerot kawas nunahan ka ambek. Buahnya sakongkol jeung lurah berod gitunya. Sanu nyaho Kang. Unang nyarita semua harewos. Ya sakongkol bisa jadi nang. Ayah amulan ngaliwat gini. Aduh, di tengah leuweung aya amulan nih. Keke, sakongkol kumaha kitu nan? Asmita kaget. Sakongkol Kang. Upamana si Doreb teh disogok tak ku si Babah Gono. Atawa juragan lurah we hate mengewa ka mangsal hapi. Cek Unan nyebut ka lurah Barja teh si Doreb. Pedah we beungeutna berod. Tapi ari hareupeun mah daya nu wani nyebutkeun kitu. Asmita ngahuleng asa keuna pisan caritaan Unan teh. Kakara manehna inget ayeuna mah tangtu lurah teh hatena malang ka bapana. Lantaran ti heula cenah kungsi aya bejana lurah teh mikahayang ka si Esi ngan teu daekeun darek dicandung. Kadienakeun apan Nye Esi jadi pamajikanana. Bisa jadi, tapi nah atuh males nambet ka Abah lain ka aing. Kitu geurentes hatena Asmita bari huntuna kekerot. Beungeutna ngadadak euceuy, awakna ngageter kawas nu muriang. Paingan atuh euy, ayeuna mah kaharti ku aing. Ka aing teh kacida siga nu cuana. Asmita ngageurentes dina hatena. Ras manehna inget yen tadi tas ditajongan ku lurah Barja. Unan ngarasa reuwas oge barang mireungeuh parobahan Asmita kitu teh. Hatena mah make ngarasa kaduhung sagala. Hayoh make nyarita sakacemplang sakacemplung teu puguh urus. Sok sieun aya balukarna we anu teu hade. Sasat manehna nu ngaliarkeun taleus ateu. Poe beuki maju ka buritna. Sakedeung deui panon poe nyulusup ka tukangeun gunung. Tapi eta dua jalma teh masih carung ngelik we dari yuk dina batu nyawang kalebak nu geus ganti rupa kasaput ku beleg-begna harieum beungeut. Geus poe geuning nan, ayo urang nyendurukan. Mangga ditu urang di dieu we. Urang teruskeun ngadongeng teh bari mubui sampeu. Ceuk Asmita bari jung cengkat dituturkeun ku Unan. Sakedeung oge durukan teh geus ngabebelah. Asmita jeung Unan naragog bari mesekan sampeu ku bedogna. Tukangeun maranehna ngabeleg-beg leuweung nu masih geledegan kene. Sok mustahil lamun teu dieusi ku sato nu garalak. Tapi mungguhing keur jelema anu hirupna putpot sagala kurang mah nu kitu teh geus teu dijieun keder, teu dijieun seber. Memang loba kabejakeun aya jelema nu keur ngareng ditekuk maung atawa dipacok orai mati nepikeun ka hanteun. Tapi eta kabeh ku Asmita jeung Unan mah teu dijieun pikir. Pokona mah asal bisa ngadatangkeun hasil pikeun nyocokan pangabutuh rumah tanggana, hatena geus ngarasa senang. Soal picilakaeun eta mah soal engke kumaha behna we. Dina hiji poe kacaturkeun Asmita teh keur aya di imah. Manehna keur gegelehean di tengah imah keur ngalaman ngeunah hate harita teh. Bebeunangan ngajual areng teh rada mucekil oge. Sakaligus payu 10 tanggungan diborong ku babah urang Garut. Sakali ieu mah Asmita teu ngajual ka si Babah Gondok. Anu keur waktu tadi teh si Babah gawena ukur ngawaskeun we ti emper tokona. Nempokeun Asmita keur cakah cikih ngunjalan arengna kana luhur gorobag dibantuan ku sababaraha urang baturna. Lamun seug Asmita harita nitenan kana pasemon si Babah Gondok, sabrehna oge tangtu bakal kajudi yen si Babah Gondok teh kacida ameukeunana ngarasa teu ngeunaheun hatena ku Asmita anu ngajual areng kanu sejen. Komo jeung loba-loba kitu mah. Kapan biasana oge manehana na nu sok meulianana teh. Goloprak sorabakyak murag di golodog. Asmita ngorejat. Kakara oge dek nyahakeun di luar geus kadenge mante nu gegeroan.
Kang Tata, Kang Tata, kamarana itu ini asasar pipisan. Unan aya iya nan ugu ieu teh keur ngalempengkeun cangkeng ngin ka dieu asup da teu ditulakan. Asmita nembalan setengah ngajorowok di tengah im berai panto disurungkeun di luar. Bener we Unan sup manehna asup ka jero. Bejana mucekil Kang. Deh, hari menang untung gede mah mending ngahep-hep we teu kecet-kecet. Ayo sabaraha tanggungan tadi teh Kang. Lamun ukuring geus beres mah meureun milu kajual. Cek Unan bari nyerenge gek manehna diu. Kabeh we nan aya 10 tanggungan. Untung-untung teh teu sabaraha ngan eta we pedah kajual sekaligus. Hari aja ka mana Kang? Ugu keur ngarengkol di enggon kalumahaneun meureun tacan brol keneh wae sakitu geus mondoyo teh. Tos salapan sasi gitu Kang. Nurutkeun hitungan mah ayeuna teh bulan alaeun. Deh. Ting salah ngitung meureunan. Teuing kerok meureun ngitungna. Ceuk Asmita bari cur nyician cai kana cangkir seng. Ata cai cetisnan. Asmita nyodorkeun cai cinteh ka hareupeun Unan. Lain teh Kang. Sanya nama aya perlu teh. Unan ngadadak nyarita harewosan malah riuk beungeutna dariana keur. Aya naonan sok asa raruas ari aya perlu-perlu kitu teh wing mah. Tembal Asmita kabawakeun ngaharewos. Deuh, wambo adek minjem duit. Beda aing ka karek nampal ladang areng. Ulah we sigana boga simpenan teh. Kitu ceuk gerentesna hati Asmita anu teu kedal. Eta Kang ta, kuring teh kaluman hirup nyorangan. Cek Unan bari alangah elenge. Unan teh dek kawin kasaanan keun ku akang lah dianteurna mah. Ih, akang mah kawin kumaha layeuna oge can aya atuh. Atak kuring mah sakapeung sok era tah ku tarumpa atawa bakyak teh Kang. Nah make era ku tarumpa jeung ku bakyak sagala nan. Mun arek oge era mah ku ucing atuh. Asmita nanya bari terus nunjuk ka ucing nu keur ngarengkol sajodo. Nya era we piraku ari tarumpa aya pasanganana. Ari kuring eueuh. Unan seuri koneng. Ieu mah kakarek kahayang Kang. Kasahanan? Asmita sewot nanyana. Eta Kang Nyi Iko. Tembalna asa-asa. Ka Nyi Iko? Teu salah ta teh. Asmita ngajenghok. Beut kutu sangka Unan teh mikahayang ka Nyi Iko urang seda hurip. Ari Nyi Iko di kampung seda hurip mah kaitung pang tegepna turug-turug anak jelema aya. Mun dibandingkeun jeung kayaan Unan, weuh lain babadna atuh. Jauh pisan bedana teh lir upama langit jeung bumi. Nya Kang. Walon Unan bari melong. Eta Nyi Iko urang seda hurip anak pasar bini lain. Nya eta Kang. Nah kumaha kitu? Geus aya nu nyengcem kitu ka Nyi Iko teh. Nya sakanya kuring mah acan. Kan eta we tampikan pisan manehna teh. Babakuna mah eta kolotna. Kuning pokna oge hayang boga minantu teh ka urang kota. Pagawe kantoran ameh meunang gaji. Asmita setengah ngelingan. Bari dina hatena mah ngagerentes. Naha si Unan lain milih ka Nyi Dewi. Kapan sakitu gademol na eta Nyi Dewi teh. Nya eta matak nyarita ka Akang oge. Sugan we tadi nama Akang bisa nulungan. Cek Unan satengah ngalengis. Mang nanyaankeun kitu nan. Asmita rada seunggah lantaran geus kaerong bakal ngabulasin. Ulah-ulah matak diseungseurikeun ku pasar bini kawan tu piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir atawa bonteng ngalawan kadu. Ulah waka Kang. Kuring mah hayang dipangolongankeun we heula. Boka kolotna, boka jinisna. Upama sakirana bakal daikeun ka kuring oge kolotna rujukeun. Kakarek we kuring meureun ke nanyaan.
nya moal kasadeuy meureun anu di pentes deui teh meureun ka akang. Heunya heug atuh eunan sugan we atuh aya milik. Hatena mah kacida pisan ngarasa horeamna ngan ieu mah disanggupan soteh tambah bau sungut teh sanyana ulah matak teu ngeunaheun kana hatena. Da moalnya atuh tukang areng meunangkeun anak jelema beunghar lain bangban lain pacing campaka kuduna. Unan teu lila nyemahna teh sanggeus disanggupan mah ku Asmita terus bae balik. Canaon-naon hatena mah geus ngarasa bungah peda Asmita daekeun di pentaan tulung. Ari Asmita sanggeus ditinggalkeun ku Unan sobatna, hatena jadi bingung kudu kumaha ngolonganana sama sakali poekeun. Puguh jeung Pasarbini tengan wawuh munding atuh eukeur mah pajauh turug-turug Pasarbini mah anggukung gede hulu. Wawuh atawa hadena teh ngan ka jelema nu ceuk rasana saharkat sadarajat nurun deui ka anakna nyaeta Nyi Iko. Keuna ku paribasa teng manuk teng anak meraku kuncungan bebenyit anak celeng malah ieu mah leuwih-leuwih sajabana ti gede hulu pedah anak jalma kaya manehna boga rasa reueus agul dumeh boga rupa. Ka itu ka ieu gawena teh ngan popoyok we ngahina lain eun-eunan. Atuh teu heran mun langka boga batur ari lain anak-anak wilayat bapana mah tampi kanana deui lain lumayan. Sakapeung eta mah para jajaka pada nyareri hate lain nyeri ku panampi tapi eta cenah ku omonganana. Lalaki di dieu mah eueuh nu pantes pisalakieun kabeh oge gadagna dedeg surup keur panyawa. Nu disebut pantes kumanehanana mah keur pisalakieun teh nyaeta lalaki anu ngora kasep sarta aya pangabogana turug-turug jeneng deui. Mun teu boga ieu syarat nu opat montong gana-gana wani nanyaan lantaran pasti bakal meunang wiwirang ditampik sapajodogan. Kukituna teu heran lamun ayeuna mah Nyi Ikoh teh tara aya nu ngusik-ngusik deui jadi jauh jodona teh nu ngalakon geus ditampik jadi jijiraeun. Atuh anu can ngalama nanyaan jadi sieuneun ditampik sakalieun panggih oge tara ieu aya nu mirosea sumaona make pasang aksi jeung kulat kelet mah malah sok ngejarbian jeung ngupat pajarkeun teh parawan jomblo. Mireungeuh galagat kitu mah Pasarbini mimiti ngarasa hariwang paur bisi anakna jadi parawan babet mangka-mangka kangaranan di pilemburan teh atuh kapan mun aya parawan tegancang-gancang boga salaki teh sok jadi bahan obrolan. Disebut teu payu teh mah jomblo teh mah pokona mah rupa-rupa omongan nu matak jadi hareudang pikeun nu jadi kolotna. Dina hiji sore Asmita keurineh tina gawe harita teh keur ngalantung we di buruan bari alak ili kana pelak cabe jeung kemir. Barang kira-kira sareupna waktu manehna deuk unggah ka imah lantaran harita geus reup-reupan ngadadak ti landeuh aya jelema duaan leumpangna bangun rusuh naker. Kajurung kurasa panasaran hayang nyaho saha-sahana dumeh wanci kitu aya nu ngulampreng. Ari lar teh ngaliwat ka hareupeunana geuningan lain urang Cicapar. Tapi najan teu wawuh Asmita apal yen eta teh wilayatna Pasarbini urang seda hurip teh. Rek naon cenah los-los ka dieu lain wayah geurentes hate Asmita. Mun tadi mah panasaran ayeuna mah jadi curiga dumeh manehna nyaho eta dua jelema teh di Cicaparna teu boga baraya. Jadi pangna daratang teh sakurang-kurang nama pasti dititah ku Pasarbini dununganana. Hayang nyaho rek dituturkeun rek ka mana cenah maranehna teh. Leos Asmita ka imahna bebeja heula ka pamajikanna bisi deudeupeun geus kitu mah gidig indit. Tembong eta dua jelema asup ka lembur barang tepi ka hareupeun imah Bahsura anu nenggang. Reg eta dua jelema teh ngarandeg eureun bari luak lieuk tuluy pupuntenan. Sabada panto dibuka sup duanana arasup ka jero imah
Asmita gancang muruka pipir dodongkuan cungas cinges kawas bangsa kataya pelempang lalaunan heg noong uguh bilik teh carang atuh atranaker kajero teh Abah Sura sorangan nunyang harapan semah teh gerendeng nusa urang nyarita pangna di jurungan ku pasar bini teh ngangkir Abah Sura pikeun ngubaran anakna nyaeta Nyi Iko lantaran ayeuna teh keur gering sanget panuhun supaya Abah ayeuna pisan tiasa kairingkeun ka sedah urip cenah. Aduh atuna ieu bet nyedek kawengi ngangkir teh mun tadi beurang kene Cek Bah Sura bangun hoream ini atuh da jauh. Nu mawi Abah ieu teh dihaja kapala juragan Sarbini supados ulah ka uning aku nu sanes. Cek nusa urang deui. karena gering naon cina ujang asa ku araraneh teuing. Duka tuh Abah dah kitu kapalaina dunungan eta mah bilih engke Abah bade mulang keun ku abdi dijajabkeun ka dieu. Nya heug bae atuh kilanya Abah deuk dangdan heula sakedeung. Asmita nu harita keur ngadedempes ngintip kacurigaanana beuki kandel nah bener ieu dua jelema teh ditahan pasar bini rek ngubaran Nyi Iko terus rek ngubaran naonana da manehna nyahoeun yen Nyi Iko teh teu gering teu sing malah tadi oge papanggih jeung Nyi Iko di Cihuni belejag we teu sakara-kara. Memangnya lain rek ngubaran nu gering tapi pangna pasar bini ngangkir Bah Sura teh maksudna mah pikeun nyingkahan wiwirang kudu menta tulung ka Abah Sura urang Cicapar nyaeta dukun anu biasa disaluuhan ku balarea tukang jampe pamake jeung paranca dukun lepus paraji sakti pamuntangan ti mana mendi tukang ngubaran nu kasibat kasimbet ku dedemit ngan sakali ieu mah Bah Sura dipentes ngubaran Nyi Iko sangkan buru-buru boga salaki. Sabot Bah Sura gerdangdan Asmita mah geus ngageuwat ini tidinya ngahaja nyimpang heula ka unan ngabejakeun papanggihanana. Geus kitu leos ieu dua sobat teh arinit seja nuturkeun Bah Sura bisi kumaha onam. Atuh cenah mun bener diangkir rek diintip hayang nyaho kumaha kabuktianana pangna deuk ngubaran anakna susulumputan teh bener Abah Sura teh diangkir ku pasar bini. Sajeroni ngintip teh Asmita mah Sura seuri kawas mangih kabunga malah keur waktu balik deui ka Cicapar saja jalan manehna teu eureun make hariringan sagala anu pikeun unan mah helok bae nu aya dumeh teu ngarti meueus-meueus acan. Tulus kawas namahnan Nyi Iko teh bakal kapalupuh nang tunggu unan. Weh tulus ngegel curug beureunan lain tulus kapimilik geuning eta jalan didukunkeun tepugu Kang tatama di kumahaan teh Unan kalakah nganahanah. Ai ari si bodoh tepugu kumaha ieu mah geus pugu ieu mah leuwih ti pugu atunan pokona mah ieu mah gerasa sadiaan duitna we keur ipekah. Asmita kalahnya kakak Unan nu memang tengarti kalah ngahulang ngemang kadu mireungeuh Asmita kitu teh sedang Asmita mah teu mirosea kana petalakuna Unan nu siga bingung teh kalah haleuangan we manehna mah ngahariring ngadenge nu ngahariring teh Unan mah kalah kabeuki bingung ngahruk hatena asa beuki ting seredet boga rasa diwawaas ku ki sobat brai kagambarkeun di waktu cikeneh bieu tas ngintip Nyi Iko keur emok cabok gigireun indungna kadeuleu langir caina katenyo kayap keuyeupna. Tungtungna hate Unan jadi marudah. Sajeroning lempang teh Nyi Iko teu bisa leungit tina biwir panona. Paribasa gunting pamelahan jebug kacipta bae ku ati, teu beunang disupa dulang teu beunang dibebenjokeun. Sanajan bener poek, tapi Asmita teu mireungeuh oge kana pasemon jeung pamolah Unan siga-siga nu peunggas harepan bari nepak kana tonggongna pok Asmita nyarita bangun dari anaker.
ulah bingung-bingung nan tanggung beres we lah nyiko bakal kapi milik sabar we da gua nepi ka waktuna nu mustari. Pamiarsa sadayana hiji poe wanci haneut moyan unan geus ngajentul pipir imahna nempokeun hayam nu diparab ku Huut beunang ninyu tinggal laprak parebut teu sirikna silih sered komo si jago mah meureun dumeh boga rasa pangakangna sajeroning nyorok cok teh bari papacok jeung bibinti kasakur anu wani ngadeuketan ka manehna mung we kasorok teh sieuneun beakeun meureun mun dilenyepan mah patalakuna si jago teh bisa dijadikeun sirib oge behna mah teu disato teu dijalma nu ngabogaan hate hawa kadedemes mah sigana teu mirose akana kabutuh batur malahan teu inggis nyilakakeun sagala kanu sejen lantaran dirina sieun teu kabagean atawa saeutik meunang kauntunganana komo nu angkeuhan dirina leuwih kuat lantaran boga pangkat darajat gede kawani dina neangan kauntunganana teh bari nindes kanu leutik teu beda we ti sato hewan seperti kayaan si jago sato bolongkotan anu salawasna mentingkeun diri sorangan sabot anteng keur nempokeun petalakuna hayam teu kabireung Asmita geus aya tukangeunana bari jeung nepakana tonggong pok manehna ngomong satengah ngagebah wah kenaon atunan lamun bae atuh gawe teh geus tong dipikiran teuing matak tereh kolot Aduh, nah Kang Tata meni sok ngareurewas. unan bari malika tukang Naon ngalamun ugu ieu keur maraban hayam geura itu ilikan si jago nah aya ku hawak-hawak teh nya kau paya nu ngadeuketan kudu we dibinti batur teh meni teu meunang we kudu eleh teu meunang barang hakan sigana teh atuh ngaranna ge sato unan hayang kitu nurutan si jago palias teuing engko kudu kasartaan ku syariatna oge Kang ajago mah ari cara kuring gubatan sakieu kapan sakalina oge boga kahayang oge bati hate we minta tulung ka babaturan kala kasigana teh ngadon di lelewe eta unan mah beut siga nu ngaplek jawer ngandar jangjang miyuni hayam kabiri gagah-gagah hari hate kecing jeung bodoh deui sakitu pi hasileun geus nyantong masih keneh humandeuar nyantong kumaha ieu teh sakieu beuki tarahal teh benernya unan mah biko sakitu jalan ngabulungbung make disebutkeun tarahal coba yeuh dengikeun geus ayeuna mah sadiakeun we duit moal burung beres geura beres kumaha da kudu kaharti jalana alah ieu mah bener-bener odob aing mah boga batur teh unan nyaho kana pagawean Abah Surah Asmita nanya dari anaker nya dukun urang ngubaran nu gering tah geuning nyaho memang ngubaran nu geuring mah bisaeun tapi ngubaran nu hayang boga salaki mah moal nya bisaeun atuh tapi geuning manehna sanggupeun kapaksa we eta mah sanggupeun so teh dume geus kakoncara manehna teh dukun lepus wirang atuh jol-jol nolak mah sasat mopo memeh nanggung balayar sieun ku ombak can naon-naon geus boboleh nah ku unan teu kadenge kapan mimiteuna mah najan bari teu terus terang oge manehna teh nolak ngan awahing ku dipaksa we nyangupan so teh ilikan atunan riuk beungeutna geuning semu-semu bingung dipentes ku pasar bini teh nya jadi kumaha tuh ayeuna teh Kang Tata ayeuna mah ayolah urang datangan Mbah Surah urang makel duit we 2 ringgit mah walon Asmita pasti pisan nyaritana teh nah gede-gede teuing atuh Kang keur naon unan kaget ngarasa berat duit 2 ringgit teh ari hayang we tah makanya iko ari moal menyangka ajeun atuh nya heug atuh kelanan dek nyokot heula nya kojengkang unan ka jero imah teu lila ngurunyung deui bari mikeun duit 2 ringgit geus kitu mah bring eta 2 sobat teh arindit jalana kitu we salungkar salingker kapipireun imah batur
Telila bre imah Basura tembong nenggang tinu sejen kabeneran deui nurek dianjangan teh keur ngecruk macul di kebon pipireun imahna. Damel naon abah meuni kersaan kitu? Cek Asmita tekebat. Keur kieu we Ujang tambah kesel. Marulih di mana ieu teh? Basura malik nanya reg maculna eureun. Ah ngahaja wae bah nepangan abah balon Asmita. Oh, ayu atuh ayu. Urang di ditu di jero ke abah kumaha heula nya. Cek Basura bari ngaleos ka pipir neundeun pacul. Kop kana kele terus bebersih. Asmita jeung Una nuturkeun plus ka dapur nu memang ti tadi oge pantona molongo. Gek maranehna dariuk dina bangku bari sari dengdang. Acara reuwas abah mah kadatangan kuno ngarora teh. Komo ieu mah ieu kujang Unan asa sisinarieun. Basura bari nyerengeh ngajak seuri ka Unan. Pugu nganter Kang Tata ieu teh bah. Cek Unan bari males seuri. Ih, kuring kita nu nganter Unan. Asmita gancang nempas, nyeh manehna seuri. Hal itu silih anter jeung nu keung atunya ieu teh. Basura ngagak-gak. Pubuhan jeung sobat bah jadi kudu silih belaan. Nya tuh memang kudu silih belaan. Cing aya naon cenah atuh Jang Tata aya nu udur ieu teh. Sanes abah manawi mah ulah janten bendugali abdi teh hoyong terang eta perkawis ngalandongan Nyi Ikoh teh ya. Hanya Asmita bari melong ka Basura. Nanaonan Jang Tata ti make los-los kana ngalandongan Nyi Mas Ikoh sagala ieu teh. Basura gancang nempas kaciri ngegebegna barang ngadenge Asmita nyarita kitu teh. Ugu sasat dirusiahkeun ari ieu jol-jol beletak we aya nu nanyakeun asana teh kumaha kreuwas. Nya bah perkawis Nyi Ikoh kapan keur diubaran anjeunna teh ku abah. Asmita teu nolih kana pamolahna Basura anu gegeumeueun. Nah da Nyi Mas Ikoh mah teu udur. Basura nyalenggorkeun pananyana Asmita. Hatena mah teu wudu ngarasa paur dumeh pasar bini sakitu ipat-ipatanana kudu ngarusiahkeun. Alah teu kedah disumput salindungkeun atuh abah da kuring oge terang sabuni-bunina oge tarasi sanos dibungkus rekep kedah we melengseng ka ambung. Kuring mah naroskeun sote sanes bade maksad awon ieu teh samata-mata kanggo kasayan abah atuh kuring babakuna mah ieu pun adi pun Unan. Menawi tiasa metik hasilna. Asmita nyarita titih rintih mata kaharti nu ngadengekeun. Da kumaha kitu maksud Jang Tata teh? Abah mah pugu poekeun ieu teh. Basura nyarita leuleuy kawas nu geus kapepet teu bisa hoja. Maksud kuring mah rek nulungan pun Unan atuh kanggo abah oge ageng hartosna ieu teh. Pokona mah ngajagi nami abah ku anjeun. Cek Asmita tatag. Can kaharti itu can kaharti Jang. Cek Basura bari neuteup. Sanes itu dupi ngalandongan Nyi Ikoh teh kumaha. Nah kinten-kinten aya harapan hasil. Asmita kalah malik nanya. Alah duka atuh Jang. Da lain pagawean abah nu kitu mah. Dalah ngubaran nu gering oge ngan saukur babaledogan abah mah. Da nu mastikeun cager mah Gusti Allah nu maha kawasa nyanggupan sotenan panewe abah teh dikeukehan ieu teh ari rek nolak dikamanakeun atuh beungeut abah. Kumaha upami kieu bah meungpeung abah dikumahaan ku pasar bini ayeuna urang ngadamel reka perdaya. Tah ieu pun Unan aya maksad ka Nyi Ikoh an tepati wani pok narosan lantaran sieun ditampik. Upami abah teu kaabotan sayeuna mah abah engke nyumpingan pasar bini carioskeun we yen Nyi Ikoh tiasa ditarekahan kitu. Malah moal lami oge bakal aya nu datang narosan. Tapi kitu teh aya syaratna, syarat pamuka lawang kanggo Nyi Ikoh tiasa boga salaki.
margi upami ditolak deui tangtos saumur-umur bakal jomblo. Tah upami tos kitu tangtos kuring jeung Unan bade datang nanyaan. Ku jalan ieu bahnya sanes bae urang nulungan Unan atuh. Oge kahormatan jenengan Abah bakal tiasa kajagi. Margi Abah tos tiasa nulungan karerepet pasar bini. Sanes bedes tah Abah. Asmita nutup caritana bari nyerengi. Lah awur dina gagalna Ujang. Cek Basura asa-asa. Moal atuh Bah, di tanggal moal gagal. Bilih engke Abah bade ka ditu, tah ieu hatur lumayan kanggo ngagaleuh bako. Cek Asmita bari ngodok saku kampretna, nyokot duit saringgit sok ditunda hareupeun Basura. Pugu oge sahanu teu haripet nempo duit saringgit, lain saeutik pangajina zaman harita mah dibelikeun pare aya kana satengah pikulna, lamun dibelikeun kana baju malah tangtu aya nyesa, mun dibelikeun kana samping kebat keur madioh nyaeta pamajikanana tangtu bakal meunang samping nu hade. Teu panjang carita atawa mikir deui, gancang bae eta duit teh dirawatan, saterusna diasupkeun kana loket sabukna anu sagede tampah, sedeng beungeut Basura ngadadak marah mai. Bae atuh Jang Tata, keun ke Abah ka ditu, muga-muga we sing hasil sarerea. Lantaran didinya geus eueuh kaperluan deui, teu lila Asmita jeung Unan terus pamitan, masing-masing pada kebeku kabungah dumeh rencana baris hasil. Nah geuningan duit teh ngan dibikeun saringgit Kang tah. Unan nanyakeun duitna, dumeh tadi kabireungeuh teu dibikeun kabeh. Lebar atuh Nan, ngan lamun mugen tangtu dibikeun kabeh. Dasar we dukun mata duitan, digoleran saringgit oge meuni haripet. Cek Asmita bari noyod. Sesana balikeun atuh Kang, rek disimpen deui keur modal IPK. Keun we atuh meuni awal duit sakieu ge. Bakal hasil gitu Kang Tata. Nya muga-muga we atuh Nan, tapi ari cek rasa kuring mah moal gagal ieu teh. Walon Asmita bari nitenan tincakeun. Dua poe ti harita, kurunyung teh Basura ka Imah Asmita, tangtu bae datangna teh susulumputan bisi kanyahoan ku tatanggana. Kalawan demit manehna ngalaporkeun yen geus beres cenah, nurutkeun syariat nama pasar bini teh siga nu tumarima pisan, sarta janji naon-naon nu geus dicaritakeun ku Abah Sura ku manehna rek dijalankeun nya-nya tina bakating hayang ngubaran nu jadi anakna nyaeta Nyi Iko. Pamiarsa sadayana, saminggu ti harita kalawan nyaluu ka paehon kokolot lemur Cicapar anu dijeujehan ku Asmita. Unan geus beres nanyaan Nyi Iko ngan soal kawina engke bae cenah, deuk nanyakeun heula ka Basura pikeun ngitung waktu nu mustari. Satadina mah waktu paehon pok cacarita maksud nanyaan Nyi Iko teh keur Unan, meh bae diusir ku pasar bini teh tina ngarasa dihina dicacampah. Aya jelema andar-andar kokoro nyosok malarat rosa make hayang ka anakna nu ceuk lahir mah lir ibarat bonteng ngalawan kadu. Tapi barang ras pasar bini inget kana papatah Basura, yen mun engke aya nu nanyaan teu ditarima, cenah anakna bakal jadi parawan jomblo saumur hirupna. Tah kitu sanajan pasar bini bari jeung ngarasa dihina, tapi teu wani ari nolak mah ngarasa paur ku mamalana. Waktu dibadamikeun jeung anak pamajikanana, mimiti nama Bu Ijah nyaeta indungna Nyi Iko meuni bebekis, majarkeun teh cenah maknya pantar urang kudu minantuan ka bangsa si Unang tukang areng. Tapi barang ku pasar bini diasongkeun papatahna Basura, Bu Ijah make muringi sagala, sieun nyaan anakna baris teu payu ka lalaki saumur-umur. Kumaha atuh Nyai? Piraku asana teh ari kudu menangkeun si Unan mah. Cek Bu Ijah, ongkoh nanya ka anakna, ongkoh ngedalkeun ka teu panujuanana. Alim atuh mah Abah, ari abdi kedah janten parawan jomblo mah. Walau Nyi Iko bari luar lewe setengah ceurik,
sarta bluk nyuuh kana lahunan indungna. Ya urang tarima bae atuh, gampang geus dilaksanakeun mah. Kajen kawin sore pegat isuk ceuk paribasana mah. Ieu mah hitung-hitung pamuka lawang bae. Keun we sugan kahareup menangkeun nu beunghar. Pasar bini ngageuri nyaritana oge bari rambai ku Cipanon. Kitu teh mah atuh da ngarasa watir kanu jadi anak. Nya kitu nya atuh nya geulis wayahna pokona mah wayahna da geus jadi milik urang. Bu Ijah nyaritana teh bari nyurucud Cipanon sarta ngusapan sirah Nyi Ikoh anu keur nyuuh. Poharanya pabiarsa sadayana. Seueur kajantenan kitu teh dina kahirupan nyatananya. Jalma miskin mika hayang ka anak jelema beunghar. Pokona mah jadi hiji carita nu menariknya palawargi. Geus aya kacindekan kitu mah kojeng Kang Pasar Bini kaluar deui kalawan berat pisan nyaritana teh da pugu pasalia jeung hatena. Paralak bae mere jawaban panglamar unan teh ditarima. Eta mah pamiarsa sadayana katampana ku unan mah meuni matak lungleng asa dina alam pangimpian. Kurang-kurang namah bisa nahan matak heueuh ngelepeknya nya we kapiuhan hareupeun pimitohaeun bakating ku bungah-bungahna. Kabayang ada resepnya awetnya panggelisna pangbeungharna ditanyaan ku tukang areng jelema sangsara ditarima rek teu lungleng kumaha teh. Sanggeus beres aras urusna sakumaha tali paranti tekung silila sararea amitan ka pribumi kalawan kabeh oge teu luput tina rasa kasugemaan. Pak Ehon ngarasa bunga dume hasil gawena teu mubadir. Asana teh bet hipuna keur geuningan Pasar Bini teh sulaya tina panyangka. Puguh manehna masa-masa kali teu mantra-mantra acan nyahoeun kana rusiahna pangna Pasar Bini ngadak-ngadak jadi jalma anu uduh. Da biasa mah tong boro anakna dalah sakalieun aya nu menta daun sampe oge ti kebona teh da kumednaker eta teh boro-boro kana mere kudu we aya heula gawe malah kungsi di pentaan munding ku Pak Ajum teh tindi mang mere ngadon ngajak kelut atunya di penta munding ya. Kacida atuh menta munding. Atuh Asmita teu kurang-kurang ngarasa bunga sasatna siasatna teu nyoledat. Komo unan mah anu ngabadananana lempang teh asa nincak asa henteu. Digandeng ku Asmita nu tadi seuri leutik Nyi Kikik bari ditungkup sieunneun ka bireungeuh ku panon Paehon anu ngagedig hareupeunana. Teu beda we ti pamanggul pupuh babanteng nagara titindih jurid Tatalang Yuda. Jenderal nu karek mulang tipang perangan kalawan mawa kaunggulan. Poharanya pamirsa sadayana bunga atuh ja munangkeun anak jelema beunghar jaba panggulisna di lemurna teh Euleuh pamirsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui nya. Cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teuneun di handeulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Seueur pisan hikmahna tina ieu caritanya episode kadua dina carita Gumilar. Pokona mah ulah kumeok memeh dipacok urang teh, ulah nyerah. Bajoang heula perkara hasil henteu mah kumaha engke, tapi da ari niat urangna bener rumahnya. Memakai strategi insya Allah bakal hasil sapaneja. Cag urang tuna di Hanyuang siang urang teuneun di handeulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.